sadayana. Alhamdulillah. Modal. Duh mending awis tepangnya. Kayaknya lama kayak. Ayah sasasi. Tuh. Setengah sasi. Mun ditunggu episode wah 7 episode. Kakek apa kakek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamana wae tukang ngopay? Atuh sim kuring teh resan. Nuju di percantan teh nya. Biasa geuning aya ieu. Aya salit kewajiban teh biasa di kantor. Tapi alhamdulillah ai semangat ngaronam we. Menggedur-gedur. Lain dah sabarna mana? Lamun studio na bisa dibawa dari ditu katanya. Tah pagi sadana painten lepang deui jeung sim kuring Mang Opay, Mang Oday, Kang Ayang, Kang Ian oge painten sapara kancan abdi ieu tim ngaranna teh. Sapara kocot. Mohon tah ayeuna teh dina wengi Salasanya gitu tah nyetan mungarang deui dina mingguan ayeuna teh malam Salasa sim kuring painten hadir deui kanggo palamisadayana di acara ngarona ngaguar obrolan budaya Sunda. Bukan mungaran. Jadi ieu teh aya ehoan. Hari aya ehoan mah kade ulah salah ngobrol eta teh. Itunya aya ehoan pas betul we teh aya teh gitu. Sapertikeun kieu. Para hadirin anu nuju calik di Madinah wewengkon. Nah, eta teh power mata aya ekomanya. Kantenan saya dulu-duluikeun. Sakantana anu nuju ngaleudeuh teh buat kawat. Kelak. Namanya. Ai salila ieu gitu hansip ya kayak gitunya. Nah, kamana? Kabur jeung nasibna ge. Hansip. Wah. Ai marana. Corona. Aduh. Ampurajo. Nah, jika kasih opsi ini kurang. Ya pukul makam. Oh, sejarahna produktif. Kapan orang teh geus lila teu ngarona. Barala. Teh barala mata lancar ulun di kupan Pelukannya. Untuk bawa. Gambar kamarana. Ada mah di dahar ku mang ya. Di urang habis nagodai. Da aneh da eta mah. Anehnya. Pada mada. Mau disesapeun eta. Lain tapi masih masak asam orangnya. Kapan kayak ngodok kamari. Bilangnya Pak. Aneh pun kamari majang eta. Ba, samu ka mana, Ba? Nah, dipajang di piceun mah. Tahu tak apa lu karena mau kemana? Kemana? Nah, Kamar itu kemana? oh dari abah mah kakana jeung bujang. Nah, Aya eta piit tumpak muning. itu. Piit tumpak muning, numpak muning ya. Terus? Dan teh jelema eta nu mereka kantor naik roda. Ini orang teh hancip menik ini kontrol nu ngarona. Oh, sisi dia. Lu pada sisi rintilan. Katanya, mau jantan namanya teh, sudah teh ngobrol ke naon. Memang isi siniran mah perlu teka hati heula. Bener mah nya. Sabab naon isi siniran mah aya cangkang aya isi. Tah tadi lamun teu diguar eta geusina da ngerti. Tak ngomong ahli ngabuar mah. Kamari mah ngabuar. Naon? Pada ada yang pemang suhu pisan. Nah, pointernya kalau rasa aya mata sayanya, ieu teh digana si Amu teh nya ieu absen absen nya. Kumaha kasih anggota lakon teh? Si Amu teh pang sama itu cenah pas pilkada. Nya kumaha? Cenah ieu pada absen Amu teh. Kami teh cenah Amu teh biasa we cenah hajar demokrasi teh asa hajar sorangan. Tapi kaya lah aturan leuweut keneh si Amu mah. Atukeun bae urang dari paman itu teh kudu nanaon teh tanggapan mah nanggap rapat we teh. Eta cenah. Samu teh tadi teh nge-SMS nah. Dipegat entog cenah. Tasya dan konak entog samu mah. Aduh berarti enggak. Ya emang eta mah pengalaman abah atuh. Oh, temennya. Kan teh aku beli abah bola. Gara-gara mau kentong, Kumaha? bawa ke kantor polisi. Jujur saya cenah, mana cenah mau kentong. Beriji mau kentong ke hiji ceng teh Pak. Ini cenah eta anaknya cenah eta 10. Paling mah ceng teh ngiring gitu. Putra-putrana ceng teh ngiring dari bawah aja. Tanya, tapi sehat maksudnya? Oh, alhamdulillah. Apa itu tadi kadayana? Tinggal di seger
Katingali segara. Sehingga geus dikalan. Alhamdulillah sebenarnya mahasiswa saya soksana si Amu. Palingan tadi teh menyuguhan teh langsung. Amu ada cenah absen. Turun jam kita. Tah paling sarana palintan aya namanya kantan kalarasan pantos teu sarapan biasana urang teh sarapan nya. Kita biasa we ai. Buahnya mah cuma karet yang. Iya. Baik. Karena ngaretnya. Rada ngancul setik mah teu sawias lah. Kapan kita aya paribasana? Lebih baik terlambat daripada tidak sama Tuh. sekali. Cek paribasa. Sekali bahasa itu. Kamu biasa tuh. Dari biasa tuh. Namanya Yang kebiasaan bahaya ya. bahaya. Nah, perisadana pangitan namanya pantos bubuka simkuring ku ngalagunga buah budaya. Mahasiswa saya simkuring tadi pantos sanuk-sanuk tentunya. Kapal sadana tah ayeuna bilih hilap simkuring teh nya. Ieu acara ngarona teh ngabuar obrolan budaya Sunda teh gitu. Baik, kene dina Facebook na kanghen gitu. Maka teu kenging hilap sok sanos kamari simkuring proyek. Aing ngabagikeun mah teu kenging hilap. Bagikeun Itu kamar deh. Si Jenong yang Kumaha cenah? Ya cenah naon wacana nahan teu ngalais. Perece ngalais. Naon jeung teu lais we teh cing teh. Ya cenah ngalais jeung ngarona. Laib mereka dina. Laib. Malu mah teu laib mah cing teh. Kelahib nya kelahib. Nah, perisadana pangitan aya nama biasa. Absen. Segmen kedua mengamsen. Oh, Iya pas dibuka teh muru doang. udah sok yang. Sarawana. Lu jagongi ka Pi Dudi. Tuh, Mengungi sama dirinya. Terus ka Kang Saiful Fahmi. Wah, Aya Kang Deni Romdoni di Sumedang. Lu jagongi. sudahnya. Bapak Tangtara teh jagongi. Terus Kang Rudi Ucin. Wah, Aya hadir biasa cenah. masuk nongkrongnya. Biasanya sok nonton. Jika nama teh apa sungai teh parekan ya. Oh, Aya pun guru Pak Sarip Nurani di Garut lu jagongi. Pasal itu di galutnya. Nuhun aturan lu jagongi. Terus aya Pak Ustadz Nandang. Wah, Ustaz Nandang ya. Kalau kan kamar itu nanti nih, kayak cenah mah pre, gitu ulah. Iya. Mana nuju Aja. hajat. Nah, itu kan ya. Lagi kan cenah hulu lauk mah. Iya, lain aja terjawabkan negara nih. Ajak demokrasi ya. Dasar jeung apa itu aya Kang Deni Al-Bukhari di Jakarta. Oh, Kang Deni Al-Bukhari. Oh, paling hadir deui naon cing. Lah, dir. Oh, ya, mungkin biro jeung ada hadirnya. Kang Rudi Ucin, terus Kang Deni Al-Bukhari, Kang Saiful Fahmi. Aya oge ya Kang Teh Nina Hasanah di Bandung lu Oh, jagongi. ini asana di Bandungnya Wilujeng Mungi. Dosa dinya teh kala Apa itu di dia kalau rasa anu hadir di studio teh di komunitas pemuda dan masyarakat Cibir. Di teh aya ieu namina teh Bang Doan. Bang Doan. Aya oge kanggo Pak Gus Sutresna di Mangunreja lu Agus jagongi. Sutresna di Mangunreja Wilujeng Wilujeng Mungi Mungi. Wilujeng Manco acara ngarona. Sendita. Biasa aya Kang Haji Awal. Hari awal biasa teman Biasa eta mah di Reng-rengan Bandung, Bandung. Reng-rengan Bandung teuin. Aya ge Wadewo lu jagongi Wadewo. Kamana wae samane sono sebenarnya. Alhamdulillah. Terus aja teh Kang Opaina. Mucuh ya, Ahem. Sa Pak RT. PRT Lain cenah kieu. mana 234na. Ngarona teh cenah geus 7 episode kemana? Oh, ya balik. Duh, jeung BTRT kapan ieu aja. Kali mah mesti bejaan KBG. Tong Bawa wakal. kamari gitu. Ngarona. Kalau pre. Wilujeng Mungi Pak RT. Biasa aya Kang Agus Susanto Agus Susanto. di Sumedang Bojong. Terus kanggo Tein di Rancaekek. Ingin dirancangekeun. Terus kanggo keluarga besar SMP 34 Bandung. Pada kos. Biasa eta. Rek-rek di Lain-laingan. Terus keluarga besar SMP 31 Bandung oge. Oh, SMP 31 Bandung keneh wae. SMK Seni Budaya lu jengungi. Budaya Wilujeng Mungi. SMK Negeri 1 Sumedang lu jengungi. Aya anya. SMK Negeri 1 Sumedang lu jengungi. bisa ya. Jadi
tahu udah yang Saku. Satu. Orang jadi sakunya. Terus keluarga besar SMK Negeri 2 Tasikmalaya, Lejang Wangi. Sini Kak Azim aja. Kan kena kedahareun we. SMK Negeri kabut sebenarnya. Tahu. nggak tahu sebenarnya. Kalau harus stres nanya. Kalau SMK Negeri 2 Tasikmalaya oge Lejang Wangi. Kang Hen, sim kuring teh kahilapkeun ti poinnya. Mohon. Almarhum Padadangnya. Mohon. Anu kantos ka dieu. Tadieu Atas tadinya Apa jadi tahu ka Payun Padadang? Gitu, kamarinya sabaraha dinten ka Pangkal. kaping 12 ya 12. 12. Dua saminggonan katanya. Padadang mati payun di ngabual, mati payun teh. Ikat bahasa batik. Perkawis Oh, batik. batik. Hari batik nasional. Nanya, mudah-mudahan saya tante ya. Gitu. Mudah-mudahan. asal istrinya tehnya Mohon salistina teh. Mohon. Urang doakeun ku urangnya ieu reng-rengan tim ngarona, oge palawati ngarona anu maranconya. Mohon. Urang doakeun ku urang sadayana anjeun teh salah sawios seniman oge Oh. utamin mah nu resep kana budaya Sunda. Jarang atuh ya. ini mah budaya aja Oh, budaya. angin masanes Budayut. budaya Tapi orang ngadoakeun puasana mudah-mudahan ditampi iman Islam. Amin. Perjuangan anjeunna salami di dunia mudah-mudahan aya anu neraskeun ku generasi anu datangnya gitu. Apa itu masalah jeung wah cenah ieu Pak Gus bener atuh Deras, siap lah. kita can sesajen Nah, pagi sadayana panginten eta sim kuring parantos ngamsieun engke panginten Aya Teh Resti Agung tah. teh Oh, Resti Agung. Sareng Teh Resti Alit di Bandung. Lejang nonton oge. Tah eta panginten ki urang teraskeun deui salajengna panginten pagi sadayana sim kuring teh kalarasan kitu nya topik eta Topik. atuh. topik mah hidayah assalamualaikum Eta mah lamun billahi taufik eta begitu. Nah, ieu mah topik pembahasan ngaguar dina wengi ayeuna. Naon cing kira-kira? ayeuna Nu tadi nu kumaha diobrolkeun? anu pi tumpak muning Saseut ini kan eta. yang pi tumpak muning Heeh. nya ke kantor naik roda hansip meuni gini geus si mau naik kontrol nu ngarona Jik Nah, kumaha. panginten ieu pagi sadayana nu bari duguan wengi ayeuna teh nya eta judulna teh Pedaran Sisiniran. Kapan teu pas urang sudah matina sinir sampir, nya silib siloka, berapa itu naon? Sasmita kitu eta. Teu pasti dinya urang Sunda mah. Maka pengen urang guar. Naon atuh sisiniran? Tuluy ka ditu teh naon atuh wawangsalan? Naon atuh paparikan? Kudu bisa ngabedakeun. nya Tapi sateacana biasa modai. Urang lagu heula eta kaos Kang Ayang tos lami. tasik nu maneh Urang. Tapi kan urang ayeuna mah pedangkeun heula hiji kawin anu ieu mah kajojo pisan. Ya eta tasik nu urang. Urang mana eta? Terima
pura aja. Bantaran dia. Bukan. Terkalsu. Jadi langsung. Abi aya belut. Mulut. Ayam. Oh. Wajah wangi kanggo Teh Tita Yustira di Garut oge. Terus ke Teh Juwita istri almarhum. Mudah-mudahan bapak kegiatannya. Teh Juwita Hermawannya. Teh istrina almarhum Padana. Dulu jeung wengi, mudah-mudahannya almarhum anu parantos miring kamarinya ada acara urang di Tamping Iman Islam. Amin. Ngapunten sanes kagem dosa orang. Mudah-mudahan pengorbanan anjeun napa ka para generasi penerusna. Amin. Lajengannya, nah, ya, kami ada kasih kurang keluar. Kamari teh tos rada lumayan ka aya ieu. Nya, pangkarna di-upload ka kana YouTube. Ada upload ka YouTube. Yang mudah-mudahan dekat teh kalau pas langsung saenya. Nah, teh putra-putra katanya. Baso, ya. Baso. Tukang baso repeh. Tah pergi sadana pangitan ayeuna teh simkuring bade ngaguar pedaran sisiniran. Sateu acana aya pangjajak dia kana cenah. Etang-etang ngiring jabung tumalapung sabda kumapala. Bahasana Ulah lain peuteui wae kumaha palang. Sabda ge nya eta. Jadi jabung tumalapung sabda kumapala katanya. Simkuring saja ngaguar perkawis sisindiran nanging geuna dihapunten kalayan teu gaduh maksad mapatahan ngojay kamari. Teu kudu di babatan. Alus-alus ka bahasa Sunda. Cenah abdi mah sanes mapatahan ngojay kamari, sanes mapatahan naik ka monyet gitu. Atau cenah bingung Tuh kan nambah. Tanya, tapi pangitana. Abi teh sarita tos lungsur mah ya, kirawan setengah. Eta emang sepuh mah jang. Sepuh mana? Mataan kana monyet naik. Udah naik, monyet naik majang pakai naik dan hidup jalan apa lah. Dari kamari. Aduh, Bisa pas pisan. tah pangitan pergi sarena ieu teh laras pisan sebelum teh sanes mampatan budaya kamari, sanes mampatan naik ka monyet. Mung nu dipiharap teh malah mandar sasiereun sabeunyeun. Jangan pangaweruh ka urang sadayana ngeunaan sastra Sunda khususna sisiniran. Utamina kanggo nu teu acan kuningan. Naon ari sisiniran teh kitu eta. Ieu teh anu teu acan kuningan. Anu teu kuningan mah tangkos kitu kitu. Bisi ngeunaan teh nya, maka urang mah sanes mapatahan wayah kamari teh. Nya. Tos pintar. Terima teh kudu babatan Kalau di aya. pepatahan. Urang ka sasiereun sabeunyeun. Emang teh ari sieun mah tara jauh tina beunyeun ya tara. Tara. Gitu. Betul. Gitunya. Nah di dieu teh paragi sadayana saacan urang bisa sisiniran, kudu apal heula naon ari sisiniran. Kan kitunya. Jadi urang teh lamun erek migawe hiji perkara teh kudu apal heula naon eta teh. Gitu. Definisi jeung apana pagawean. Tuh, cek budak orang definisina. Tuh, bener dia yang eta definisi. Naon cenah? Ya, orang buatnya. Sisiniran nyaeta karya sastra Sunda anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Nah, masing-masing dalapan ngang. Cek bahasa Indonesia mah suku kata gitu. Dina umumna sisiniran diwangun ku opat pada lisan atawa opat jajar gitu. Ku opat pada lisan. Dua pada lisan cangkang jeung dua pada lisan eusi. Nah eta hartina sisiniran teh. Jadinya pangitan sederhana nama sisiniran teh naon teh hiji karya sastra nu diwangun ku dalapan ngang gitu, dalapan suku kata. Terus pangitan aya opat pada lisan, dua pada lisan cangkang, dua pada lisan eusi. Gitu. Ibarat cangkang jeung eusi dua-dua. Dua-dua. Cangkang na kudu dua, eusi na kudu dua. Ieu meureunnya. Kumaha? Euleung geuning. Heeh. Tukang seureun kagak imunin. Tapi sayangnya aya sisiniran anu memang
naon kalau memang keur plesetan gitu namanya. Halo, Ya, ayah. Tapi kemana-mana nggak jemput. aya sok ngelap teu buku Nah, cenah urang contohan ulah contoh. Ieu contoh nu bener. Ya, Contoh salah. ulah dicontohan misalnya Ya. aja. Contoh sisiniran anu diwangun ku opat padalisan. Ieu hidapan nengang ieu. Manuk rangkong jeung kasintu. Manuk rangkong jeung kasintu. Kudu kitu. Kudu kitu nya. Ti kukur macokan kunyit. Ya. Oh, ti kukur macokan kunyit. Apa? Biasanya eta teh cangkang. Berarti kan lamun cangkang ngumpul mah teu kaharti. Naon disebut macokan kunyit? Nah, eueuh gitu. Eusina teh kieu. Buuk gondrong reak utuh. Dicukur teu boga duit. Tadi dikumpul masuk manuk rangkong. Manuk rangkong jeung kasintu. Diukur macokan kunyit. Buuk gondrong reak utuh. Dicukur teu boga duit. Jawab. Dikukur. Ayo mas, lain gitu udah. Naon sih? Dikukur, Heeh. masakan kupat. Mhm. Kecok deui. Iya. Dikukur jeung disipat, dekok dekok. Istri kan namanya. Hari geus kitu mah da hese. Terus pakatnya Tapi ke zaman ayeuna mah orang make up, kalau di SMP Seni Budaya, oh batu kang make up katanya. Kan kemarin mah ayeuna mah ada usum dempul aja. Dempul setik di dempul aja. Mang Yaya anu geus kieu ge moal ka Cieu. Teuleum mereka ada dempul aja. leungit magayana. Tah eta para sadayana panginten anu salah sawios contohnya eta sisiran teh ya. Janten kabuktosan sisiran anu leres mah anu sakumaha disebat teh naonnya ugeranana sambil jeung ugeran kalah kitu tah eta lah. Padalisan nu kahiji nyaeta manuk rangkong jeung kasintu. Nah baris kahiji. Jeung anu kadua dikukur macokan kunyit disebut teh cangkang nu tadi. Sedangkan padalisan nu katilu gondrong rea putu, padalisan nu kaopat dicukur teu boga disebutna eta teh sisi. Pengalaman dongkap karena cukur ieu nya. Ka pangkas sambut asif Nya. nya. Tinggal mau duit sama. Asal mau ngasirah kayaknya Percuma bukan duit ge eueuh sirahan. mau sirahan bunga. Kalau bawa sirahan mau bukan. Mang beli cukur teh. Dikenakan duit 10 juta paling ya. dikit itu. Tanya. Terus sok ingat ka serepet ojek ayo kieunya. Mudah-mudahan nanti mana semangat tanya. Tanya. Dan ini mah aya amanat ka abah teh. Kumaha? Bayana cenah mun abah maot, cenah mun apa dikubur sama meh maot, cenah Halus. maot. Itu kan teh. Teraskeun nya. Tah para sadayana eta teh anu tadinya lamun seuk dipasing-pasing sisineran teh aya 3 rupa. Hiji paparikan, 2 rarakitan, 3 wawangsalan. Lamun sekrek dipisah-pisah cenah ieu mah. Lamun sekrek dikategorikeun sisineran teh aya 3. Paparikan, rarakitan, wawangsalan gitu. Kusabab penginten namina sisiniran, anggar we eta teh keur nyinir. Gitu, gedepang sinir teh. Ini panaya di sampir teh. Ya sinir sampir teh nya. Tah panginten itu teraskeun. Janten lamun seuk dipisah-pisah atau dikategorikeun sisiniran teh kabagi 3. Paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Tah di dieu teh kajaba wawangsalan paparikan jeung rarakitan pada diwangun ke 4 padalisan serta masing-masing sami 8 engang. Kiwari rea sisiniran anungan diwangun ku 2 padalisan. Kawas wawangsalan bari dina masing-masing padalisan dengan gunakan patokan 8 engang. Kawasna wae sisiniran nu kitu teh nyontok kana tata rucingan zaman baheula. Sabab dina seseuhanana tata rucingan zaman baheula ge meh sarimag jeung sisiniran teh. Contohnya saya seperti kumaha, seperti kieu tuturi cenah baheula mah.
cingkuk cingkul. Nah, eta. Kucing ngeringkuk. Nah, eta. Jadi baheula mah sisi tata rucingan teh kitu cenah eta teh. Cingkuk cingkul kucing ngeringkuk dina pamikuan. Tah eta hartos. Aya deui cenah teh tokar manganeuk. Nah, asal pakang. Pajanten eta teh sisi enak tata rucingan zaman baheula eta seperti kitu. Tah teras ayeuna urang karaskeun deui sateuacan ayeuna nyontohan sim kuring anu tadi teh bok paparikan atau naon. Salajengna dieu bacarana tina tata rucingan zaman baheula kawah contoh luhur tungtungna raya sisiniran anu diwangun ku dua jajar. Seperti boronong garing seperti boronong garing dirongkong kaburu nyari. Nah gitu eta bandrek bajigur anu peneh gede bujur gitu. Aya deui titik sandora udah putih gede sora. Nah gitu. Aya deui bengawan solo parawan jomblo. Boneka cantik dari India sang saeutik kusra. Aya abang macam ingat kana parawan itu. Maksudnya tidak aya lagu asa sinirana aja. Cing kumaha. Garut lewat si Garut musang. Jamu air warna jasa. Neng camurut hayang kabujang susu lair teu dirasa. Aja mau sebenarnya. Kapan ai lamun cek orang Sunda mah nu kitu kudu diangklokeun. Motornya atuh. Seda sapertikeun simbolin gaduh rencangan. Da hese teh diangklokeun mah kawin-kawin. Angklokeun kawin. Nyata mah diangklokeun mah arek Saksina ge Kang pamit. Lain saksina pelakuin. Tah paling kuliah sadayana aya oge ku sabab ieu teh berkembangna zaman nya. Teras ku simpelna setiap lengkah paripolah teh ya. Kiwari sisineran teh seueur pisan anu diwangun ku dua jajar. Contoh jaka sembung mawa areuy. Teu nyambung euy. Jadi ayeuna teh ku sabab nya mengikuti zaman teh ya eta teh kitu. Aya deui cenah mawa es di kaleran. SMS dari warna. Coba. Zaman SMS. aya apa babaturan macam. Nah, Mudah gitu. kumaha? Mau udah sakinta. Berat itu nado. Segala sindiran. Nulis di sini lah. Pada berat dipaksakeun aing ngapain. Itu nado ya. Nah, jantan ku perkembangan teh panginten kesabios gitu oge diajar. Nu penting mah tungtungan sarua. Ayo deui ieu contohna teh ya. Nyimpen bilik sisi kula. Rek balik aja. Aya deui. Jeung rea-rea deui eta sebenarnya keras panginten satu acara kuring kana ngabahas ieu paparikana kita jantan kesimpulanna sisi nanti anu tadina cek ugeran kanapi cek aturan teh kudu dalapan kudu opat padalisan kudu aya cangkang aya besi tah kiwari paintnya kungigelan zaman teh sisi nanti ngesingket kudu cukup 2 padalisan sapadalisan cangkang sapadalisan besi tapi painten teu ical anu lengkap nu geus seueur saperti tadi mah aya nya eta seueur. Jadi kayaknya sih sindiran itu setakannya. Oke, biar ya. Napa cul aya peuteui? Naon teh? Cangkeul euy. Lain. Bukan itu bisa nyari kita. Ada kita Ai kana sindir si mampir. Mana mah lain sindir mampir na da. Nah, pada saya kita pengen sementarisnya definisi tentang ayang mah tanapi contoh si sindiran teh. Nah, sadaracan dicakeuna bagian si sindiran tadi paparikan wawangsalan sareng naon tadi teh? Lalaki teh. Ayeuna mah urang rada Ngawi. deui si puring mah geus lagi teh lagi teh. Ieu nama eta kawin dirapelkeun ieu nu. Pami beri pada ieu naon? Ieu cenah tos rada ieu, tos rada sono ieu daun kalapa. Lamunan
Ngalamun asa gedung. Tanya. Aku si bilang di ngalamun teh. Kapan kejar tayang? Tadi ngawitnya jam 1, udah mesti salapan. Jadi itu dilupakan gitu nya tanya. Kalau jam ini kalau Pendi Kang Pendi. Wah, Kang Pendi dan Buter. dan Guter. Kang Pendi teh kantos ka dieu. Kantos ka dieu. Aja teh mau ahli marawis teh Oh, anu di Pinang Kasih? Mau mana tadi? Wilujeng wengi nya Kang Pendi, ya wilujeng mancuna acara ngarona. Aturannya. Aturan. Tah, pagi sadayana. Painten aya nama urang langsung wae kana bagian sisiniran nu tadi teh. Bagian sini tadi teh presana aya paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Karakitan, Paparikan jeung Paparikan, wawangsalan. wawangsalan. Namun cenah disebutkeun paparikan, ai parik teh parisadana eta teh parek hartina teh deukeut parak atuh. Parak deukeut. Padeukeut. Nah, maksudna teh antara cangkang jeung eusi teh diwangun ku kecap-kecap anu sorana padeukeut alias murwakanti. Kan murwakanti teh Apa? lamun a we lamun Kumpul. Dari itu mampu makan di lain, lain Kumaha? tukang lotek gitu. Nah, naon cenah murwakanti teh sora anu tungtungna teh sami, lamun a, lamun i, lamun o, lamun o, lamun Bungkul. bungkul eta. Tah eta teh disebutkeun murwakan. Sisiniran anu di luhur masuk kana paparikan kawan tu anu padeukeut teh. Contoh paparikan. Ya. Contohna Mampu mata. daun pare rawi garing. Ya.
siki gedang di korangan. Ya. Mun sare tong peuting teuing Ya. bisi udang kabeurang. Oh, Eta teh disebut teh papalikan. Papalikan eta. Naon cenah bentenna? Ari benten nu tadi mah sapakoskeun kieu ya. Upami nu disebutkeun sisina secara umum mah eta teh henteu kedah meruakan ti wungkul tungtungna. Nah ari ieu mah awal sareng akhir teh hampir sami antara cangkang sareng eusi nu kahiji, cangkang nu kadua jeung eusi nu kadua. Terus teh urangnya Kumaha? beli obat ke apotek. Ya. Balik ka jalan Cileunteung. Ya. Terus Bobogohan jadi tukang lotek. Ya. Ari balik nyeri Oh, beuteung. loba deui. Eta mah loba deui. lain jika nanti lo batin ngulang lotek. Lain jika nanti Kang Fahmi kudu sisiniran kayaknya. Ya, sisiniran. Nyieur di akhir bakal dipentesnya teh. Siap. Tah eta tina kecap daun pare eta teh cangkang. Kecap anu dituturkeun eta nyata mun sare. Deukeut kitu nya. Eta teh eusi murwakanti kitu deui tina kecap siki gedang jeung bisi udang. Upami ieu mah pentil gedang. Ibarat Cileunteung jeung nyeri beuteung. Cileunteung jeung ngiri beuteung. Ya lain murang tina gedang eta mah. Ieu murang tina gedang. Sakaya deui contona. Ieu papalikan teh sadayana. Daun pare rawing garing. Ya. Dituturkeun dina ieu teh mun sare. Oh. Daun pare rawing garing siki gedang di korangan. Mun sare tong peuting teuing bisi udang. Kabeurang. Naon kali kita gitu. Tah eta paparikan. Tawas paparikan mah. Anu kadua rarakitan. Kumaha kita? Tah rarakitan mah kieu bagi sadana. Sarakit teh artina sapasang. Sapasang. Mun aing meuning sarakit. Gering. Ya. Nah, Muni sakit mah gering ya. Bener. garing bener. Garing. Luar biasa. Batu kata jalan. Sarakit artinya sapasang. Kamu muning sarakit berarti muning teh garing. Gering. Tajang baran. Upamana jadi rarakitan teh nyaeta sisiniran anu puhu kecapna papasangan. Contohan mun acan meuli calana moal waka meuli samping. Ya. Mun acan jadi sarjana moal waka hayang kawin. Jadi mun acan jawab lagi mun acan gitu ta eta teh rarakitan kisah. Ibarat kieu nya. Hayangnya tuh kejo. Sekolah di panggilingan. Ini nanti rada gelo minta hak di panggilingan. Eta mah jelema edan. Ai jelema edan mah tuh lain betul we tampilan. Itu ada tiang listrik di rumah. Jalan desa macam-macam. Siksa euy. Wah, nanti udah Eta mah pagawean si Ambo ngalisuk nomor tiang listrik. Nah eta. Tadi dia teh pergi sadayana disebutkeun kecap mun acan dina padalisan kahiji teh kapanggih deui dina padalisan nu katilu kieu. Mun acan gitu. Diulangi. Mun acan meuli calana moal waka meuli samping. Mun acan jadi sarjana moal waka ya. Tah. Sisiniran kata sisiniran ngan jadi naon? Kita sapasang gitu. Aya deui contona ieu. Batur mah jalan kadago, abi mah muter jatayu. Batur mah merenang jodoh, abi mah Ayo. lain mana mah Ya. make wawar. Ayeuna mah aya viral ya. Iya bener. Viral ayeuna mah tuh. Roti Gara-gara mau main di garotong. Kunaon main di garotong ya? Sabab geus pae main. Bisa lupa. Iya bener, hidup kene sih lengkap sorangan. Aya deui cenah ieu. Anu terakhir ya anak kita mah ya. Sok hayang nyaba ka Bandung. Ya. Sok hayang nya ngonanyakna. Ya. Sok hayang nanya nu punung. Ya. Sok hayang nya nyentak. Oh. Nah, kitu bisa.
ya. Dan main apa saya aja. Bisa terus saya lah apa ya. Pas saya aja aja. Mana ya apa ya? 3 tahun itu pernah ada. Sono. Sidanya tuhnya. Gitu. Tah eta pergi sadayana atau tah papalikan teras rarakitan. Nu katilu ayeuna. Wawang salah. Tah wawang salah ieu mah apa bisa dayana? Papalikan jeung rarakitan mah dina umumna diwangun ku 4 panalisan. Sedangkan wawang salah mah diwangun ku 2 panalisan. Pada dalapan contoh walungan di kota Bandung Abi Punur sanes punung gitu. Pada lisan kahiji walungan di kota Bandung teh henteu beda ti hiji tatarucingan anu jawabna teh baris kapanggih dina pandalisan anu kadua. Jadi nu dimaksud walungan di kota Bandung teh nyaeta Cikapunung gitu. Eta mah lebih kana tatarucingan ngan dikitukeun disebutna teh naon wawang salang teh ya lamun kemudian aya Kang Deden Hengki Lu aya Deden Hengki nya eta pituin orang Karawang ieu teh dan lingina di Bandung punten Kang Den Batuk. oke ke Kang Aceng Sudirman di Bekasi ulah jeung ngomong oh Kang Aceng Sudirman di Bekasi ta anjeunna teh engke naon teh saperkeun Kang Deden anya teh da mana teh ya tadi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anjeunna teh ieu garda terdepan Covid-19 lamun urang mah jangmung. Katanya. Kalentong dia. Ya kitu. Tasa jangmung nya. Tah pangitan aya oge anu sapertoskeun geus ieu viral ieu. Wawang salam teh. Belut sisit sabadara. Kapirarai sia. Orai. Jadi eta teh pertanyaan ngan bentukna kitu. Disebutkan belut lain, tapi jika belut, tapi sisitan, tapi di daratan gitu. Jawaban apa? Kapangin nu kadua, kapirarai siang muli, orai gitu. Jika nu bieu walungan di kota Bandung, oh jadi walungan ya. Abi Unur sanes punung, oh Cikapunung, nah gitu. Eta teh naon disebutna teh wawang salam. Seueur pisan wawang salamnya. Kantenan anu nuju sakola SD mau eta teh pasti seueur Kang aya. Eta teh nya. Tah eta bagi sadayana pangitan disebutkeun wawang salam aya hiji deui contohna ye. Buk palsu dijualan. Nah, naon ieu? Ieu pertanyaannya. Henteu hade dua duit. Naon cik? Wih. Tah eta teh pertanyaan gitu kan. Kusabab Aisuna mah luar biasa senina nanya oge ke dikitu eta Barat ieu meunjangnya meuli rote ka Suparatu teh ya mengudai mah teh. Nya meuli rote ka Suparatu. Jauh padahal di dieu kayak bener nah kitu bener. Tah eta beli sadayana. Tah panginten eta nu disebutkeun upami pergawai sadayana naon teh cenah hayang kapal wawangsalan ayeuna mah tinggal browsing kana internet aya mah tinggal ngoyakeun gubrak bojang apa ge kamari hayang ting ceng teh ieu madu lembah cek nya lebah madu nya lembah madu nih goyang dina awi teu keprot teh kana sirah ngapa teh atuh mang teh bae nyawa cari bukan keceng teh HP keceng teh buat saya di kenalan. Tah eta bari sadayana pangitan 3 parantos diterangkeun ku sim kuringnya paparikan rarakitan sareng wawang salam. Tah pangitan bari sadayana aya nu biasa sim kuring teh hilap ai kana iklan pariwara. Pariwara berikut Sering absennya. TB Anugrah Ini sok jangan. Lain ini mah iklan nanti kan mau buka handnya. Oh, jelas. Hiji we nya cing sok. poho deui Kepanan aya sebelah sampean hayam. Ceker ya. Sampean hayam. Lain tapi sim kuring ge emut ka pamudaan itu kompetisi. Eta kan ya. Apa cenah itu mata jantuang. Kurang nyatu. Aduh, Panjang mana ini mah jang. Si Sepot sudah terkenal, mana teh si Sepot teh. Apa
matara aja. Kumaha? Kang Sepot. Hmm. Model aya si Raro we ngaliwat. Duh, tarajan pun si Nah. Kang Raro. Bakat ku urang mah ieu keur Ya, aduh, kalau beli Bakat hormat. hormat. Pas rabang kana lampu nya. Betul, cenah si Raro. Suara lu dulu. Mang Kang matara. Duh, Kang Raro ngaliwat ente. Itu. Tanya itu nyebutkeun eta ge profesi. Guru itu disebutkeun kang guru. Papan ajak muridnya mah Pak Kang Guru. guru. Ajak ieu. Apa mah? Kang Guru. Itu tengah juga kondisi. Nah, nu kahiji TB Anugrah eta mah saeutos biasa. TB Anugrah teh nya eta toko bangunan. Anugrah anu aya di Kampung Ciawang eta 15 eta teh pangitannya saneskan tempahan bangunannya. Biasa sapetoskeun pangitan teh kawin. Wah, bata batu kai tek bengek aya. Gitu nya. Eta teh di mana cenah TB Anugrah teh nya? Tadi RT di Kampung Ciawang Bak, RT 15 Desa Ciawang Kecamatan Leuwis. Itu eta anu kan eta. Material RJN. Saya ingat. Wah, ieu mah sami. Tadi mah toko bangunan, ayeuna material. Ya. Saya tak kene. Disampaikan beda nami nau Iya. gua. Sebenarnya gitu kapan hari kumaha pamake Nah, tadi ieu mah TB Anugrah bangunan. Ah itu mah Material material. Lain pada sarake nya. Tergantung pembayaran aja. Tergantung yang gaya dendeng Nah, gitu. Padahal sarua itu toko bangunan teh apa urang Ada beanya. pembayarannya rada sae gitu. Selesai pakai material bener. Material. Tah material RGR mah bisa daerah eta teh aya di Sigalontang, di Sinang Palay, di Desa Palay Sirna. main dongkap nya. Pokoknya mah palainana kantun Sinang kadinya. Di antos papana. Material RGR mah kami eta ge nya diskan bahan bangunan mung ayana eta mah di Cigalontang. Pangkas rambut Asipa. Dua kali sebutnya saya mah tadi panggilnya mencukur-cukur tehnya. Apa? Pangkas rambut kasih pama nya teh nu gaduhna teh Budi Rahmat. Teu nonton duka ka mana ya? Alhamdulillah main sama di rahmat we nya. Da urang mah berorah nya. Kadang di rahmat kadang itu urang. Aya nama saya di rahmat kan. Tolong. Nah, pangkas rambut kasih padua eta sami di Ciawang RT 15 Desa Ciawang Kecamatan Logisari. Naon cenah keunggulanana cenah pangkas rambut kasih teh. Wah, teu Apa dirinya mah aya Serap. Wah. apa? Kucumuk jengkel, serepet ojek. Akang mau pesen serepet kereta api, kamu jadi jemput. Saneskan teh jenis gaya rambut aya di dinya mah. Mau kada artos pas. Sedang atas pas. Kunaon cenah kalau pas? Kumaha tarayaan semua. Upami taya sekali kana balik. Kedegeun. Jadi 1000 deui bare eta gitu. Ibarat abah itu panas manjang. Kumaha? Yang mana kan isi mulut ya. Teu aya. Hmm. Ah, dahar deuh ya. Dahar dewe jeung dah itu. Ibarat nyambut huntu bener. Ya gua pulang. Lah karena ieu kan. Untuk Isturinya. Nah, bingkah kieu. Nama tak kada pergi sadayana utami nama kedayana artos pas. Kadang ngawa password kadinya mah. Ya, kumaha. Mun bade dicukur kakak rok. Assalamualaikum. Serepet. Pasti oh iya mah cenah dulur. Nya, tanya salah. Paris parfum. Paris Tukang lisahnya. Tukang Lisah. lisah. Itu orang sudah mah tukang lisah etanya. Paris parfum eta teh nya eta toko minyak seungit, toko parfum Bisa. nu aya di Tasikmalaya ngan eta cabang di Tasikmalaya mung saukur di Jalan Muktamar. Muktamar Cipasung. Kami Aya dulu. aya ngajajar. Kamari Malangkung kuat jang. Mana? Udah mani malading kita singit minyak duka di mana jeung teh? Di dinya berarti. Paris parfum. Maka mun mangga teh gaduh artos, putaran di dinya. Di dinya. Da ingat saukurnya biar mah biasa. Eta teh. Biasa sakitu mah. Coba Yang mah. coba bawa. Ayam sate itu bukan duit mah.
Sagung tinggikan hasil malah dikasih. Khawatir. Saya sengit santai aduh burnya kayak hasil aja. Aduh. Baru tak kayak saya tuh melihat kayak kepala batin kayak apa tuh kayak. Aku hasil. Sakit mola. Juga bola. Ya, lu jagongnya kalau teh Leni di Empang Walah, kayak ini KTP anjeunna teh kasih daya kebudayaan. dikasih kebudayaan. Teh ini orang Empang sakit teh. Dia nya. Kacang ngeronang teh bari ngeronang. Aya lagi Paku lu jagongnya. Oh, paku. Alhamdulillah. Aku alhamdulillah kamu hansip. Tango hansip teh ya. Anjir mah hansip lu. Di sagedengan ngajaga keamanan, teh ngajaga budaya. Gitu. Sampai ngajaga budaya. Kedai rindu nu kita. Tah kedari dulu kita mah eta mah tadi teh Kode teh. sanes nyugikeun Seblak. seblak. Aya Seblak naon? seblak sampean hayang. Seblak sampean hayang beras cilok Wah. buah. Eta mah kajajanan-jajanan barudak lah. Jajanan ABG zaman ayeuna. Nah eta teh biasa di kedai dulu kita. Atuh cenah hoream ingki. Aya ayam Gopud deh. Aya. Ayam pakat. Aya. Ayam geprek. Oh, ayam geprek. Nah, eta biasa palintan naon di GoFood. Biasa eta mah. Kantuan buka GoFoodna, engke teh ditingali we. Kedai rindu nu kita. Eta. Nah, eta kudu ingkik zaman ayeuna mah. Tinggal cicing we kan bisa pakai pokona. Canggih zaman ayeuna. Canggih ya. Aya catering Fortuna. Wah, Ada ayam itu namanya. Batah. kumaha aya? Atas deh. Tapi cenah tos isiin kunaon. Eta di sauran geus sumping. Ini orang mah atunya orang matras we gitu nya. Saking ieu. Tah eta apa yang kedai non? Kedai non. Catering. Catering. Pangkat aja. Teh uli teh anjeunna teh aya mah tos bercabang. Cabang Kana wallpaper foto Fortuna. Catering sanis kantan. Studio. Mudah-mudahannya studio. Mudah-mudahan naon teh anjeunna sing dilancarkeun usahana. Amin. Supados pengen mensupport nu luar biasa. Nah, SMK Seni Budaya. SMK Seni Budaya. Tah nu tadi teh SMK Seni Budaya mah panginten naon teh aya sanis kanten. Naon dari dinya mah? So, Kesenian, bidang seni. aya tari, tari Aya. ya. rap, Aya. oh, Ieu pacaran tong dipisahkeun atuh tari merah. Oh, iya. Aya tari rap, Heeh. acara adat, Ada. pengantenan, Ya. kue bolu gak aya di rumah. Tong bawa kue bolu Surabian. Kamu nyanyi, Aya. nyanyi tukang nari, Iya. tukang make up. Jadinya mah komplit. Alita. Alhamdulillahnya. Tamata paling sadayana, orang tua siswa khususnya anu bade nyarapalakeun urang kali teh hoyong cenah kana sakola seni. Lebetkeun we kadinya ka SMK Seni Budaya. Nya, Caket gedenya, caket. Dapat. bukan angkot ge tara mayar. Jadinya mah tara. Asal ada yang ngacung we gitu. Naik. Tah, kewe turun. Naik turun di betot penuh ya mayar. Nah, paling sadayana eta SMK Seni Budaya nu aya di Cikadengdel eta teh di bawah pimpinan Ibu. Lulusan-lulusan luar biasa kos kango eta mah kusasana terus diterima eta mah dia mah. Pokona mah lamun sakola kadinya insyaallah kantenan jujur jeung sungguh-sungguh lah. Modal nama eta aja. Eta kudu modal mah tanya deui. Puluhan ribu dari bawahnya gitu nya. Nah, Penting mana orang jujur heula we. Tekun diajar. nah eta bisa. Iya lo. Bulan. Sok nyampurkeun wae. Nyambung bae. Ai hansip pakapan peka teh. Hulu. Bisi aya ieu. Pokoknya mah tongkol nu gugorokan kitu jan. Anu jempling ka dengin. Anu ngalewasan ge. Ka dengin. Halus. Tah eta berarti SMK Seni Budaya rese paling sadayana panginten satu acan simkuring ieu teh kana pembahasan akhir. Aya hiji kawin deui nya. Laguna nya mananya? Nah, ya Asa yang tepat nyiksa. Tanggung.
supaya ulah kaeret atuh. Nya ada. Gerak sadesa teh tempat urang, Sawah tempat orang, tempat urang, gunung tempat orang, Laut. kebon tempat orang. urang. Ulah kaeret ku ku pambangunan. Ulah kayak Baru. Yang tadi teh ulah ka aeret nau. Dadah hareun wae eta. Nah, jadi pereksadana tina lagu eta kanya sing kuring ngopetan hiji pangeling-eling. Da kunaon cenah da kieu atuh sawabeuna. Urang desa ka kota. Cicing di kota. Kawin ka urang kota. Bukan anak di tubusan. Maut mah balik ka desa. Desa lain di desa. Eta urang Mata kurang pohon urang di desa. ulah bohong. Masuk sana jangan urang jadi naon-naon di situ. Balik mah Balik mah awal ke desa. Nah, gitu. Boy eta mah rek jadi naon aja di Iya. nama gitu nya. Mata atuh cenah kumaha cenah abdi mah kapan cenah carikan di kota nya. Tompo we ka desa mah. Atuh yuk ka urang desa teh kumaha we. Ngirim- pangles. Ngirim-ngirim atunya. Makanya ada mas aya naon pasker gitu no. Transfer. Masker. Saya sudah pakai masker. Transfer. Ayo mah pakai kirim duit mah. Nah, FPD tiga sok KRT nya. Sebagai pengelola maunya kirim duit itu wah Di website. Udah kantor pos. Interlokal. Iya. Mana nama? Dina HP ge ngobrol we main nama di rumahnya. Pengen coklat baheulanya. Oke mah. Lah saung ge maju. Kau maju. Ya. Oke mah cenah urang teh bakal ngobrol jeung urang mana kieu. Ya baik. Kolot mah nya. Eta Kang Opai siga namanya di lembur teh krisis teh nya nu modal nu ngadamel gitu kan. Ya gitu bisa dah. Oh, ingat ka abah mah ka Aki baheula ya. Aki almarhum. Mana teh? Tapi rongsen teh boga duit. Lah cekeun teh. Ari ka abah ku abi sing di rongsen mah. Ah, siga cenah bisa we cekeun teh. Nang rongsen cekeun teh. Ari cekeun teh. Udah ngungkun di lampu aja. Ditong mah di rumah no bukan. Kecing batu ceng depan. Ah, cenah sia. Ceng batu. Ku mau pada kan ya wing asup cenah asup tempat Coba. Tanya, mata panginten kapungkur mah dina gapura-gapura na desa Banda Bisa. Urang teh maksudna teh kudu asabana urang supaya ngariksa gitu kan. Lu ngajaganya. Lu ngajaga. Nama lain ya. Kumaha? Sabana dijual ulang. Yo disariksa we lah. Siksa we dah. Nya. Nah, eta bari sadayana penitanya eta teh judulna teh Raksa Desa. Ciptaan sa Kang Sekarang ente teh. Iya, gitu. Pokoknya, karena nyiptakeun lagu makan seru Oh, mana nama juara. Juara ketawa. Ya juara. Hariwang manu Kang ente. Pokoknya mah ya, hanya 12 lagu saya bisa. Tong baru 12 lagu mana? 24 lagu bisa nya. Eta bisa nyanyina udah. Salah sawiosna ciptaan Kang Hen pancen di musikan Kang Odaya. Di aransemen oge musikna teh ku pada os. Ku pada dangkos suara tata acan di launchingkeun kana YouTube. Eta mah versi anak muda. Oh, judulnya mah salah Raksa Desa gitu. Kaitannya kepangitan mudah-mudahan sakedap deulahnya tos aya ujung ngeureun model ya teh. Model. Kabar. Ya abah sih model. Model aku mah aja. Ayo video klip lagu mapan model isinya cepat keluar pantai seperti itu. Terus menarik. Menarik sih. Mesti aneh, para lantas mah. Kudu model apa? Model apa? Pada ngeduduk model apa? Dia belum pantas mau coba. Mau pak, disini mau jadi menyot di mana aja? Ini mah kudu nutup parang. Udah pantas, aku udah pantas mah, mesti aneh. Nah, eta mah mudah-mudahan biasa inalanya ulah biasa launching na YouTube na kali ini.
Tak persadana pengitan kurang keras. Jadi pengitan closing way ya gitu ya. Eusi sisiniran dibahas deui kapan kali cangeng sangkal aya eusi. Ditilik tina eusina, sisiniran teh aya 3 rupa. Nyata eusi piwuruk, silih asak, jeung sesebret. Nah, eta 3 Jadi hiji eusi tina sisiniran teh piwuruk, silih asih, sesebret. Tilu gitu. Contoh sisi nilai anu eusina piwuruk. Daun jambu sikihuni. Mun di baju salah mana? Daun jambu sikihuni, jambu mende kembang jaat. Mun di baju masing buni, teu hade katemo. Piwuruk. Manuk sapu, manuk hawur, kuntruk dina sisi pakai. Terus Sirup anu jadi pawur, kalau lampak nu teu bener. Masak air. Masak air, kira asak. Nah, eta paintang aya lagi deui anu palatos ka kana aku barudak mah. Kamana jalan ka itu. Kemarin manyangan marina. Nyam, anak pemuda. Kemarin sengke panjang. Ayo mah nyasaban nama. Naik kandang kapal. Mau karapat ya. Kepanggil ke masanya. Wak, aman aja nanti. Aman aja kamu jalan ke surga teh kayak jadi jalan ke surga. Api-api sih. Dia jalan ke surga jadi kalau orang bukan mau kalapa ya. Benar-benar nguping sisi ini. PT nangan jalan ke langit PT. Siapa cenah ekok dong. Aduh. Nyesek yang naik ke pokoknya. Panu saja deui cenah ya. Ieu teh eusina piwuruk keneh ya. Anak kuya di Sagara. Anak kuya di Sagara. Anak kuya di Sagara. Aya bogo dina batu. Di dunia urang ngumara tong poho nu 5 waktu. Piwuruk eta teh. Tah eta ayeuna cenah contoh sisiniran anu eusina silih asih. Samping hideung dina bilik. Kumaha milik. balik deui. Samping hideung dina bilik. Kumaha nuhurkeunana? Abi nineung kamu balik. Kumaha nuturkeunana? Saya emang kepada saya bujur-bujur panjang. Eta teh silih asih. Aya deui silih asih teh kumaha? Sapanjang jalan soreang moal woleh di aspala. Sapanjang tacan ka sorang moal woleh di akala. Silih asih teh. Anu terakhir nu katilu ieu mah sesebret. Ya sesebret. Kang pamit tuh sesebret. Rincik-rincang. Angin lompong ditutuan. Sidik pisang. Nu ompong kebutuhan. Coba dengan kotak ompong kayaknya. Itu tilu kenang dua eta kerja. Sulatan hiji, untuk tilu tinggal 2, nu hiji ngerdeui. Namun mencek mengadai mah aya. Nah, ini anu ngalaget top ku peuneuh. Oh, deui kan. Oh, ini kuang-kuang. Gini, wah, eta Malaysia. Cuma Kini kuang-kuang. Malah kita punya ya. Ini itu bisa udang dibekok kukureun. eta teh sesebret. Aya deui cenah ieu di dieu teh. Merahnya. Merah jangkung daun cabe. Sereh lamping di talian. Era tepung jeung palebe, memeh kawin geus sia. Aduh itu mah enoi kalapaan. Trik di sini ra gaji.
Untung tira oge. Kumaha? Piring pisin dira gaji untung tira oge. Corenak di kalampahan. Abdi isin ku parajin gitu. Ka anak ku bapak. Eta mah cuk Kangnya tiap pernah heureuy. Pernah. Kieu heureuy berarti ya cenah. Kumaha cenah arera cenah ali itu cenah aya anu reuneuh heula. Lu cenah teh atuh isieun. Padahal Dari lu mati lah. Dari lahir. Ai nya. Aweuna yang ditukang kumaha. Ada nu mati heula jang ka dieu. Alu nya teh salah teh nu bedakeun mati heula teh jang. Nah, kalau misalnya pangitan tapi sanu di warung ayeuna teh nya sok sanosa alit wah modalnya gitu ya Pak. Tah pangitan ayeuna moal ada simpulkeun saalitnya. Tadi itu disebutkeun sisiniran nya eta karya sastra Sunda anu dibangun ku opat tradisan, 2 cangkang 2 eusin. Tah tina sisiniran teh dibagi 3. Aya paparikan, parakitan, wawangsalan. Eta teh ngagaduhan patokan-patokan tersendiri. Terus di sisiniran aya anu piuruk, aya anu naon tadi teh silih asih jeung saya sesebre. Tah eta kinten-kinten dari sisiniran mah kitu sakitu-kituna. Aya aya Anjar bisa. apa aya hiji sangkang tilu sih ya. Kumaha tah? Hiji sangkang tilu sih. Naon teh? Salap ya. Sisiniran. Hiji cangkang. Hiji sangkang nama. Eusin tilu. Anggar mesin anakna 2 ge. Tilu we jadi gitu. Anu sasinnya. Maksudnya kita bahas sisiniran gitu. Nah, eta misalnya panitan kanggo naon mingon ayeuna nya pertemuan urang munggaran dengan ayeuna mudah-mudahan kapageuna mah teh urang teh sing naon teh komplit deui nya juru kawinna atuh si amuna nya ieu teh karasa nuju di luar keneh kitu nya eta mudah-mudahan urusan sing ngarengse nya kitu tiasa kembali tiasa kembali dina acara ngarona tah kalau sadana pangintan ayeuna mah ieu Kawin. khusus dina panutup imannya gitu. Sisiniran eta teh meureun lamun ceuk naon teh tambihan nu tadi mah sok terkadang mengikuti zaman teh henteu mengikuti kana aturan. Henteu kudu opat wae tadi teh gitu. Tah eta teh pangitan mengikuti kana zaman sapertoskeun nya ayeuna mah seueur cenah dipleset-plesetkeun. Teu pasembung ngol-ngolok kana hal itu. Ibarat ieu nya ya. Tong banget bade pangawisan. Masa. Nya sisiniran. Hayang beureum hayang kate. Rek dijual ka pasar. Urang enggak capek sebab kuring hayang dahar. Awalnya deui. Lamun di bahasa Indonesia burung irian, burung cukup sekian dan terima kasih. Aya deui 7 kali 7 4 ke 4. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, kita botak yang pelan. tah atawa tadi beli gelap aya oge tata lucingan cenah eta teh nu sisiniran teh tokar mangga cingkuk cingkua kan begitunya seperti itu tah eta teh pangitan disebutna teh ieu teh berjaya pedaran tina sisiniran mangga pangitan eta mah Apa? kantun di Sate sapi pakai kecap. Amis. Beunah eta pasti beunah tapi eta bilih di jaroan ku panggi sadayana eta mah kantun di browsing dina internet seueur aya nya. Nah ku kituna pangitan sakitu disimpuringnya ya mohon Tadi kan bukan. Tadi kan naon? Mata sapi. sate sapi make kecap Kapolri gon tapi itu sakit itu simkuringnya hatur nuhun pagi sadayana tos maranco Kang Pami hatur nuhun Kang Dono hatur nuhun monggo dae Kang Hen panten mudah-mudahan urang bisa tepang deui dina episode nu salajengna nya ku kalawan ieu teh anu naon peserta anu komplit lah gitunya Kang Ucin aya deui tah mudah-mudahan kali sing sarehat we sadayana nya tah panten tong hilap ya berusadana ieu teh live dina Facebook-na Kang Hen oge panten ieu teh sok diangkat kana YouTube hari lingkar teh kain hilap panten dibuka YouTube-na like, komen, subscribe, hese ngobrol. Sebrek. Nah, naon cara manfaat
manfaatna subscribe karena kalian meningkat agar bisa manfaatna. Hiji orang terbiasa mengenal budaya-budaya Sunda pada khususnya, mengenal pangitan ngaguar budaya Sunda lengkap karena kalian meningkat mah kayak kakawihan, kayak ngarona pipi, Aya wisata, ulin, wah aya. Pokoknya maka terkait hilang buka YouTube keras karinding, like, komen, subscribe, and share. Nah, modal orang tutup pada acara ieu karena ngaguar obrolan Bule Sunda ku lagu ngaguar. Rum.